pinasti kersahiyang widi yen wis pinasti kersahiyang widi mapan baya wis kenalara wis kenalara aduh ayah anak bapak benar aku anakmu salah naon ari bapak teh ayah anak gegera wakca sareng balaka ulah kitu wae lamun mah bapak teh asa nyeri hate ya sebenarnya mah ieu mah da kumaha atuh masa dipapatahan ku anak da awon kacida dan sebenarnya tujuan jemaah ceektis bahasa ayunya mah ai masa kaya boga masalah teh heug atuh geura musyawarahkeun mak mate kunaon ieu teh mak kunaon sih mah baeut wae ka bapak geus hayang kahayang gitu mah geus hayang boga motor Mio gitu atau boga motor PCX geus wae pakca balaka mah oh karunya bapak mah tuh geuning ada kurusan ayeuna mah wah aing ngomong teh sing bener sing aya data sia kurus di mana gitu budaya gitu ih kurus di mana Minangka ieu ayo balaka mak hayang naon si imah teh hayang mas kawin mas kawin ya aduh hayang kongkorong gitu wakca balakakeun we mah astagfirullah puluh dikanyakokeun ku sarira emak teh ayeuna geus teu hayang deui babarengan jeung bapa anjeun asa ku kabina-bina teuing ayeuna rumah tangga dugi ka mang 10 tahun sangsara we jeung sangsara sabar mah geus sabar da aya paling pau sabar ge aya watesna asrajinga aral mate ayeuna komo ningali batur mah babaturan emak itu anu dagang lotek kunaon kitu mak geus keunjeum geus loba harta kakayaanana cincina luar biasa lobana mana atuh emak dina dangan ayeuna ngan ukur di bebende wae nyatana sing sabar kur diolok wae kur diolok cenah lamun sabar mah eta geus cenah sawarga ge boga bapak kitu ngomongna teh jang lah asa ku kabina-bina teuing di bebende jeung di bobodo terus mate ayeuna mah mate aral geus ngempokana harta sia teh ayeuna teh paingan atuh buat paingan sia teh asa lain sejarah gen sia teh nu ngaranan sabar mah aya watesna kaula mah aya dina ngandangan ayeuna wayana geura serahkeun semat waduh eta ka bapak geus wani ngomong ngaranna mah ulah kitu mah cicing cacak di tempat umum ya cacak di tempat umum mah ulah kitu mah cicing mane asrajinga da kaula mah ayeuna masih kene ngora da masih kene payung ayeuna di bebende dibejokeun wae cenah eta sawarga mah nu katen boga bapak mana
mana ngan bendeku sawarga Manilo kawai lamun bener boga manehna meureun geus leunjeum ieu teh harta kakayaan teh mending lelengohan pasti kene kieu wae emak geus ara ayahna Semar geura talak diri kaula ulah tanggung-tanggung minta talak tilu sakalian cewek di pangkalan 11 waduh dagang kopi jadi randang ari geus jadi randa mah kaula mah bebas pandai dagang-dagang kopi di pangkalan 11 jadi dina nek dagang kopi di pangkalan 11 ke payu ari emakna akan tukang mau bangku akan mau buset emak ai kieu anu mah sih luas ekangnya luas pisan emak korban medsos gitu buah emak korban medsos ieu pacar wae dina eta maca wae cenah status oh da kieu aduh jahatna status teh euy ingin ganti oli oh gitu mah heuh cenah ganti oli aduh kamal we karep ngomong teh Kang euy eta kan lamun mah diserahkeun rek minu ka mana Kang hah lamun mah diserahkeun ku bapak akan rek minu ka mana ya we ah nek lu ka emak dewe mah bapak pulang bisa Kang bapak mah balangsak dah oh geus para turunan dah ngan kieu we pakaian dengan hideung we jeung hideung diserahkeun mah Kang di bapak suka we nya aya disakeun we nya heuh Kang euy cenah cicing di pangkalan 12 buset dia mama emang gitu main gigol gitu buset ya ampun awet usaha mah kan kumaha we usahanya ulah kitu da bapak ki paribasana ade goreng bapak sorangan da aing mah sebut masak aing mah karasa nya amal leuwih nya emak bapak mah mama bapak mah ngumpulin di tahunggul da ulah Bakalina mere hitungan. Salah non, salah mere hitungan bapak mah ban. Oh. Nya naon diberekeun atuh imah ge pantun aya 20. Oh, beureun mah teh hayang adu nasib beureun. Oh. Wayahna Semar nyatana geura talak diri kaula, geus teu sudi kaula, geus teu sudi babarengan jeung salira. Ai. Ulah kitu mak pan bapak patos carita ka emak sing sabar can waktuna tuh sawarga Manilokal boga bapak mak tah kitu dengekeun ngan bebendena kitu we sawarga mana buktina nganukun ngomong gede buktina mah teu aya tiba heula kitu we ngabebenjokeun deui sawarga nu ayeuna mah Semar ieu dengekeun ai kabagjaan teh lain ukur cinta kabagjaan lain ukur saling percaya tapi harta ge niru adil di dinya Semar rumata dumasakan hal eta kaula teh lamun sarina geus teu sanggup deui nganafkahan diri kaula wayahna geura serahkeun kaula penta talak Semar ai dina ucaring carita saha nu datang ing pangkonan tiasa ades nyaeta Patih Mandala Sakti kitu nu meutkeun carita sampurasun ai jangan adil ya atur lama-lama nira ing kongkonan wangian datang nira dedayo ingkang pada tumampu
ayeuna mah ye euy. Kunaon sih? Ini ayeuna jelema nu panggol masih goreng wah itu panggoreng-goreng jagat perminta tuh si itu tuh si goreng. Sugan teh akang doang nu Sugan deh aing we nu goreng dewa. Aya bagja. Gus. Ke ulah tumanya. Nah ieu pumina Bapak Semar teh. Laras. Ieu teh pumina kula. Oh anjeun Semar badanaya. Tetapi nu damel. Aga? Ih Semar. Di mana ieu teh? Kaula teh di nagara Tawang Gantungan. Tawang Gantungan ye. Naon pamaksadan salira seuh? Kaula teh ayeuna datang ka pangkonan salira bade nyatana nyerahkeun sabda panglamar ti Raja Kaula nyatana Raja Tawang Gantungan ayeuna keur kaedanan Puji Wanuja pranyata ka Dewi Setyaragin mana nu Setyaragin teh aya anak buset deh ya asa bagja mak sing sadar mak aya cukang komo mentas kan. ya kayak gitu mak kayak banyak pinanggi cicing yang beureun ieu jodoh emak teh ieu mak sing sadar momo cicing sia sudah kan nyawa jelema keur pusing weh. Masa bodoh Semar beureun ieu jalan kaula di mana kaula ditalak ku sampean teh. Cicing. Sigana keur aya masalah di keluarga ieu. Oke, Semar. Kaula teh nek menta pamajikan anjeun. Wayahna geus serahkeun nyatana pamajikan anjeun Dewi Setyaragin bakal ditikah ku Gusti Kaula. Buset deh. Si monyet nek naon eta teh? Asa sok menta pos menta permen wae mane teh. Nyaho teh ieu pancairan teh pangagung nyaho kana hukum naon hukumna coba amun ayeuna sarira bade ngalamar ka hiji wanoja anu geus dihukum ku jelema dosa atuh pelapasan sadang ge wah kaula mah tunjukkan kadinya nu penting di kaula nek menta Setyaragin daik teu daik bere teu dibere waya bakal dipaksa ku diri kaula emangnya kucicingan gitu dah yo lamun nek minta mah kaula sok gelareng ka hadeula yo kebatangna anakna yo waduh lebar wawanen kitu jeung aing sia euy nek berekeun mah indung maneh moal sia teh euy wayahna ke ditanya heula juga maneh mak ulah mak Nyai Dewi Setyaragin kaula mun anjeun daek jeung Raja Kaula kasep ngareping koneng gandang tu bertentang bakal senang salira lamun jadi pamajikan Raja Kaula mangga teh teuing emang eta nu dipikir hareup mak sadar mak Ya sedang sikit. mati ku masih mak tah dengekeun Semar Setyaragin geus arareun ka andi ka wayahna we geura serahkeun ka di kaula ya ada pak kudu pak kalau ada pak awas pak ieu mah geus urusan anak we lah jang geura belaan bapak jang ayo pak lamun dipindah masuk keluar belakang itu pak wah ayo lawan elek kedua anak kaula di mana anak
kaula elek kaula tangguh bakal ngilu ka saya. Tenang we. Satu umur pangramul Sok ah. Ya, penyangge pot, ulah papasyaan kieu da. Lamun ngilu-ngilu ka ditu hajeun hayu. Da moal kitu maneh bakal disenangkeun di ditu. Bah sudi aing mah. Dengan dek bedakeun ka apa wah, teu bisa dibeben deh ya. Hei. Sok sia. Udah. Sok sia. Modal sia. Wah, digusul sia goy. Digusur boy. Wayahna gelis kilu jeung kaula. Da anak sarila bakal disenangkeun ditu ge. Tenang we, bakal diapu anak. Nyata anakku Gusti Prabu kaula. Mangga teh teuing kaula memang geus sudi jeung Semar Padanaya. Ayo, kilu jeung kaula. Kumaha ngiluna? Ieu kaula boga cupu ye. Asup ka dieu we. Wayahna supaya langsung we supaya cepet ye waktuna. Mangga teh teuing kaula bakal asup ka cupu. Di wayahna bawa si Cepojo si Jawala kana gara mangga kan hayu ulah buru kana gara. Kitu kaya nana ieu di Karang Tumaritis. Dewi Setia Raden dibawa Bupati dilebatkeun nyatana kacupu kitu nuhun ujaring carita. Dekantun Astra Jinga Landawala dibawa nyatana ka nagara Tawang Gantungan. Semar Padanaya kokowakan minta tulung kasabae oge. Asranok sareng Raden Gatotkaca oge Arjuna itu numutkeun ujaring carita. Atuh Semar Padanaya ngadukeun pasoalanna nu kajantenan di Tumaritis. Lajeng Arden Arjuna Raden Gatotkaca oge Semar Padanaya nyatanakan nagara Tawang Gantungan kitu nu mati ucaring carita. Atuh urang sejak wontenan nyatana di nagara Tawang Gantungan Kipati hasil kitu nu mati ucaring carita. Sampurasun Gusti. Kipati hasil salira. Oh, ulah hasil. Mangga nyanggakeun.
enak ketuncar hidup enak kejampang ayana paturaya tunon irahat patepanggan Yap, Kipati. Bro. bekerja jalan kabihun meter upah bekerja hasil wastu lapan kaawon Terus bakti Gusti. Yap. Kumaha hasil saya? Hasil Gusti. Kusur samangkan lutuan tanah sakit turun kapihatu dilihaya kalbasa Sampurasun Gusti. Pangarape cari. Si Cepo si Dewa kumahakeun. Gusti teu di dinya lah.